Meni goreng gitu. Mabur sia kan itu. Iya mabur gatimu. Nauzubillahi min dalik. Mabur sia ka itu. Urang beda alam. Siaran ka itu bangsa dia bangsa jin. Urang di bangsa jin mah istilahku urang mah bangsa jin mah aing kamane wae. Ike. Di bangsa jin ge dia geus teu laku komo di bangsa manusia. Puh. Aing ciduan segala. Aing emang istilahku. Manyain kudu salingana jomblo. Terus jomblo. Tuh aing mah rugi malunya akhirat namun kieu mah geus mah di dia teu laku di akhirat teu laku deui bae. Jomblo deui bae kudu emang. Ting bating. Nah nih, si Titin nelfon yuk. Oh, Halo, Wong. oi, Dia di mana, Wong? aing kemarin bangun be, non. Wong, tulungan urang ge, Wong. Tulungan naon? Bismillah, pokoknya dia ka dieu. Oh. Rokok nak. Aya, tenang bae. Kayaknya korinya. Oh. Naon, Titin. Wong, tulungan urang ya, Wong. Nah, anu kudu ditulungan ku aja mah kieu nulungan naon? Wong, kepeting. Urang ngimpi, Wong, kedatangan jin. Jin? Seharian urang, Wong. Jin? Wong, jin, tulungan urang. Wong, salila urang di Arab, can pernah urang di impian jin di wong kieu. Geus hayu, diantar ku aing. Ayo tuh, Wong. Geus ka Stad Lomri, batur aing aya. Ayo ge, Bu. Hayu. Tulungan urang. Hayu, make tiung. Ih, hayu burukeun. Wong. Di Wong. Hoi, Sem. Kebeneran deh, Sem. Antar aing, Sem. Dia lempang burung busuk ay kamar itu dia Wong. Antar aing ke Titin. Ayo siap. Ya tuh pas aja minta terus itu tuh. Berangkat. Siap. Ya anjing dia. Kek. Aing nelpon si Bambang heula. Bambang deket di geus pusat. lah tuh kudu jeung aing bas ya. Ulah, Nelpon si Bang. Halo, Mas Bambang. Waduh. aya naon dia Wong? Telepon orang. Antar aing, Mas. Mah. Oh nya. Siap. Orang merapat ayeuna. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga kalebet. Calik. Pengen salik, Pak Haji. Enggak. Miulah urang bae mah. Wana di paling gitu. Dia. Pak Ustad, ampura orang ngowak ganti kabehan ya. Kedatangan ke dia teh. Bade aya nu diwartosan ku cetitin Pak Ustad. Saya tak buat apa. Punten nih, Pak Ustaz. Ayeuna sok. Mubaran eta tah dulur. Naon dulu reta kunaon? Bener ku pelet jigana. Kupelet astagfirullahaladzim. Kumaha tadina eta? Atullahu alam, ngaranna budak ngoraya teh balik di haram. Oh, balik alam. Bantuankeun ya. Geus lila eta. Aya meureun 2 jam. 2 jam aing heuli amat 2 jam. Kayak kana diusahakeun ka insyaallah ikhtiar we urang ya. Ikhtiar. Insyaallah wayahna we pang. Ya, ban karunya Ya tenang ya tenang. Rangda. Rangda. Aduh Mas, Ustaz ya pernah ngorai tenang bae. Nya. Siap. Pak Ustad, Nuhun nuju wengi abi ka datangan jin di mimpi. Nuhun terus. Kumaha eta Pak Ustad? Hoyong pang bersihkeun, pang hilangkeun gitu. Ya, insyaallah diusahakeun Pak Nuhun Ustaz. Pak Ustad ya. Diusahakeun urang ikhtiar bae nya ning ya. Nuhun. Pak Ustad, cina nu ngendak udah cetitin teh jigana doang kieu Pak Ustad. Oh my god.
Gua sok ngaganggu jelema, alamannya magis lain. Wah, tujuan guys cincin bayi mau urusan aing si Titin, aing bawa kasih Titin. Terus balik kan itu balik ke asal mana gua sok ngaganggu jelema. Karunya. Namun tenurut sih ante. Awas kurang. Benar. Lihat tuh aku. Gua ngaganggunya. Gua ikut campur. Ya masih Titin kudu benang, kuai. Cek siap. Ngaganggu. Bener ya nya? Menang tangan di mayo. Bener. Gelas. Bismillah. Baik kawan guys, usah dia. Itu tiruan baik, panas. Aduh. Panas ya. Tekuat, panas. Alhamdulillah, terus tenang ya. Insya Allah sudah enak. Amin. Neng, kau awal terus D-nya, terus beres. Insya Allah mau ngaganggu deui. Terus janji ke abah eta. Mangga we mah. Itu di ubaran bah, budak dua. Oh. Kin gampilnya ieu nya, diteraskeun. Kang, terus beres. Insya Allah teh gangguan deui nya. Amin. Mun. Ayo ke, ya, bah. Oh, mangga. Turun bah ya. Mangga. Ya. Baik. Enggak. Hampura orangnya. Angel. Rajin. Waalaikumsalam. Hati-hati. Waalaikumsalam. Ayo Pak.